Ye hirup ada jadi jelema susah mah. Hayang nyangu hayang dahar teh deui ngalah-ngalah suluh. Teu siga kawas batur. Hayang dahar nyangu tinggal nyetrekeun. Gusti iraha siga batur. Halus milikna geus ngajara di imahna. Baik tapi sing pas yang sabar. Mah kitu suluh sakieu. Jangan deui Majang isuk. Maneh da ngajak ngobrol wae. Tamane tarang tuh kuna naon? Kan jendol segede. Aduh tatarang. Tapi ka kitu. Sok ka dieu. Deuk di pangku. Sok budak. Ya bawa. Tadi itu tuh, yang mana bawa? Oh, nah itu tuh. Tuh mana yang mahaya tangkal segitu gede na itu bro. Kena naon eta? Naon tangkal nama orang. Lalu Kunaon atuh aing maneh? Curhat naon? Oh, boro-boro jam curhat Urang dia mikiran suluh ge beuteung can geus sia. sama curhat lah. Beda kumaha tuh urang ini udah ku beuteung. Karena sakudeurnya Itu masalah naon heula? Jeung maneh mah teu mikir, anu ngalah suluh diajak curhat. surah lah sakudeurnya. Curhat naon? Masalah naon? Namun mau urang lieur gini Heula atuh. sok atuh. Tong era-era atuh sok we. Bingung euy, urang udah ku beuteung lapar itu cendahan. Nah, da bae sakudeurnya. Sok, coba tuh. Ini ngalah suluh heula, ning curhat heula. Ngalah suluh curhat, ngalah suluh curhat, ngalah suluh curhat, ngalah suluh curhat. Can beak ti deuna. Ngalah suluh curhat, ngalah suluh curhat, ngalah suluh Curhat bila sok sekali dia tahu lagi ngaca. kayak pamajikan mesti ngamekan. Teu mikir atuh maneh mah nu ngalah suluh dibawa curhat, kewe isuk deui